jam wae ngadat wae. Abang jam 9 aing batuna pada teu. Wae kudu digorengkeun we. Arek jalan digorengkeun. Bah, Naon Bu? Aya naon? ya undangan bah ti Pak Haji Asep bah, orang kaya bah. Besoknya undangan bah berapa Oh, ting. Ya. Ti Pak Haji Asep teh. Walah geuningan ieu mah. Kawinna di itu resepsina di mana di gedung, di hotel. Aduh. Jeung bawa baju di rumah daerah atuh make baju biasa nu biasa di KR dekat pati KRT-an mah. Ya make bae mesti eka atuh. Mesti ekal apaan gede, mah gombrang atuh ka dieu na. Mesti ada atuh. Mesti ada leutik. Ya atuh urang nyebelah ka sanggar. Nah, mun kitu ka sanggar mun teu abah kieu da nginjem ka baturan anu awakna sarua. Nya minimal atuh rada gaya lah ulah batik eta deui, batik eta deui, batik eta deui, batik eta deui. Nya jeung geus belel ya aduh nu era atuh da nya meureun. Heeh. Nya urang nginjem mangge lah abang ka baturan atau di ka sanggar. Gitu, nya geus we. Isuk ge urang ini tentunya. Kita apa deh usaha dengan baju era tuh namanya pakai baju eta deui. Aduh, untung si Ambu ngingetan wonten poho konangan makana ieu mah penting babaturan eta ban bos sok ngapa bos ban eta mah banar ban gitu. Untungnya si Ambu ngingetan anakna si Jepri kawin untungnya si Ambu ngingetan ngan iya jadi buyar abah pemehan jam jadi ingat karena kondangan mikiran baju kumaha ieu jam teh geus dikoca aman geus dikoca aman diganti gitu batuna da teu. Ah, aya ungkat-ungkedan euy, Ah, jalan deui. Jam sabaraha ya, Ambu? Jam 4 hari meureun. Jam 11. Jalan deui euy, alhamdulillah. Alhamdulillah jalan deui kan, sugan. Gantung dari ditu atuh. Anu. Heeh. Tahu di ditu atuh. Anu. Heeh. Jadi bingung mikiran baju. Aduh, aing mah. Untung jam salamat ternyata bisa urung deui. Waktu teh perlu pisan dari ningali jam teh waktu salat, waktu naon. Perlu pisan. Kan mudah-mudahan ya rezekina ya keur kasih haji. Kamu apa dek minjem baju ka badak subana cukup. Ya, sok. Bagi isu paundangan. Ya. Sugan atuh barudak anu cukup ka awak jeung apa? Ya. Amun ka mah nya urang kamu di ka eta kan. Ka sanggar. Minjem ke sanggarnya. Isu kewenangan ini Jeffrey, anak bos ya. Ya, kurang perbaikan dikit jadi. Dahar. Oh, kalau kita pokoknya dahar, tahu tempe. Karena tuh di situ ayam lautnya. Wah, sia juga nama gurame, cenah bieu aya domba, aya sapi, gurame, cenah bieu aya domba, aya sapi. Anak bos ya, atuh raja di bawah batu anjing. Ya, hari bajuna kumaha adek saya.
teh dibere terus bajuna mah aya aduh ancelan ada acan ancelan ada acan kayaknya celana kan itu Oh, jangan ulang dah lokor atuh dah. Enggak saya kira ada orang yang kuat jadi kebuka baju. Pakai batik kita dah ngeselel. era Oh, kurang kutik. cewek enak penting aya nawan orang kampung geus balik gawe urang orang kampung di kamasipan ngawan ya Bener. Atuh eta mah atuh. Beli pakai komo. alah gampang ke di urang lah recehan apa usah iya Tapi orang ini bukan kapok anak kos ini. gampang Sebab anak banyak.